Patandang salajengna, patandang nomor tandang 18 baris maoskeun sajak nu judulna Demi Mangsa Sareng Ronggeng Gunung. Kapatandang nomor tandang 18 sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi mangsa Nazaruddin Azhar. Ngaprak dina satangkarak jagat, nganter nu hayang ngundur hakikat. Linduh daun terjadi hahalang hujan, maseuhan rangrang dina hanaang panungtung. Ramo-ramo simpe teleupas tina catetan, nuliskeun nu kudu jadi bagian tina ingetan. Pelong nu nyimpang dina halis, ngatumbiri keur manggihan deui riwayat mimiti ngancikna surti. Sorot ngenclong diseuseup heuletan kiceup, papada ngudar talikung di luar Rusia heman. Patuker yak talaga, silih teleuman sungkawa, mapaikeun kelir harewos nu geus teu perlu ungkara. Huluwotan sakuru ucapan, tepung cacap jeung geterna, lampah mokaha nyanding pasir jeung lengkobna. Neuekeun angen-angen kana saban jalan dancak, sabot mudun nu lumbaku lain ngan ukur duriat. Lulurung waktu disorang, berang awor jeung peutingna, di jurung nu muka rohang renghap madakeun hegakna. Dalit kesang jeung lembahna, akar-akar purwa mucukeun deui hegarna. Demi mangsa jeung saraket rangkulan tresna. 2014. Ronggeng Gunung. Tony Lesmana.
beureuh heuleung akar tabeuh leuweung aleuh sangat aleuh beueut ketuk kalbu gunung waktu langgeng nuturkeun ngajak indit ngajak muih nyungsi ka asih salega bulu dan jagat negeri tineng langit sampeureun tikalang ka awang-awang ngajak ngalengkah ngajak ngengklak lir heulang muir ngalayang nyeusup rasa jomantara duh tembang tong wakamulang mana lemah, mana mega, mana raga, mana sukma, purnama di harudum sarung. Alayung kabandang di dunia anggang aing bajo nu mabok haluang akar kaheurap di laksamoja kabandang di dunia anggang kabandang di dunia anggang 2007. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.